Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun wastapun Sendi Muhammad Rizky di kelas 10 IPS hiji. Abi bade maca ngeunaan tentang dongeng Keuyeub dina tonggongna aya tapak nincak mending. Ku kapintranana sakadang pucang jadi raja. Di leuweung ganggong Simbang Gonggong jeung Tegal Mulega, sampalan banteng, munding, kuda, uncal jeung mencek. Dina poe hiji, peucang leutik anak raja ulin di sisi Tegal, mulungan buah malaka asa kabeukina. Keur ngeunah-ngeunah ngahakan buah malaka anu ieu handapeun tangkalan moh we buahna, ana breng teh birat sato-sato ti Tegal lalumpatan. Banteng jeung sapi pedetna, kuda jeung belona, munding jeung enengna, uncal jeung kompongna paburu-buru ka leuweung ting caringis. Sabab aya pikasieun nyaeta papatong hihibran luhureun Tegal. Sato-sato lumpatna awahing sieun, balangah teu nenjo tincakeun, leuyeuk bae munding peleun gede nincak anak raja pucang. Nuker tumaninah depa ngahakan buah malaka asa teak. Anak pucang ngadengek nyarieun, matak reuwas sakur nu aya, sarta tuluy bapana di gejaan. Raja pucang bapana karunyaeun ku anak, tuluy marentah supaya munding ditewak dibawa ka pangadilan. Raja pucang teu suka, ka hakim menta supaya si munding dihukum. Bungan balangah, hakimna singa, panghuluna banteng, jaksana kuda, reng-renganana mah rupa-rupa sato sejen. Saayana sato kabeh aya dina sidang pangadilan, cek singa. Naon sababna maneh munding? Lumpat teh nyilahkeun anak raja. Cek munding, kula lumpat teh lantaran sieun ku papatong, sabab hihibran bae di leuweung Tegal. Sempat kula nyetuan kawas-kawas arek nyamber kula. Kula sieun dibawa ka luhur. Cek singa, kunaon maneh papatong make arek nyamber munding? Cek papatong teh, kula mah ngalayang soteh lain arek nyamber munding, tapi ngigel ngeunah diteubehan ku belentuk. Kang kingkung dina balungbang. Cek singa, naha maneh balentuk? Make nabeuhan papatong. Cek balentuk, nah da kaula mah lain nabeuhan papatong, tapi nabeuhan keong jeung tetenggek. Kamana mendi teh dibawa bae mah. Cek singa, naha maneh keong tetenggek mamawa bae imah? Matak bae ditabuhan belentuk. Cek keong jeung tetenggek dibawa soteh imah lain hayang ditabuhan belentuk, tapi sieun kasundut cika-cika mamawa bae obor. Saeuneuna ucas ocos mata kariwang batur. Kumaha mun imah maneh kahuruan? Cek singa, naha maneh cika-cika mamawa bae obor? Matak bae ngahariwangkeun batur. Tuh geuning keong jeung tetenggek mamawa bae imahna ti mana mendi teh. Da sieuneun karerab ku obor maneh. Cek cika-ciga, dak kula mah mau obor soteh lain dek ngadudukan imah batur, tapi sieun ti poros kana liang keuyeub. Sapaparat galengan liat ngeuleub bae. Mun kula ti poros teh saha nu baris nulungan? Cek singa, naha keuyeub maneh gagabah teuing, nyieun liang teh meakeun tincakeun batur. Heug bae cika-cika kapaksa mamawa obor bari hindit-hindit teh, sabab sieun ti pocok poros. Cek keuyeub nyieun liang-liang teh soteh, kula mah sieun ku hurang, sieun kacolok panon, da kumisna cararang sukuna rarang goas. Cek singa, naha hurang maneh teh kumatak rungkadeun batur? Tuh keuyeub oge rungkangeun kumis maneh, ngana nyumput ge nyieun liang. Cek urang, kumis-kumis kula dibawa ku kula sakadang keuyeub bae eta mah salah sorangan make borangan. Cek singa, tah atuh keuyeub teh anu salah teh sarta kudu dihukum. Rek ayeuna tincak tanggongna ku munding, cara anak raja pucang teak. Tuluy tonggong keuyeub teh ditincak ku munding. Tug nepi ka ayeuna dina tonggong keuyeub aya nu siga tapak urut ceker munding. Itu atos di abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.